Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ieu dongeng Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta. Jalu, cukup, gancang gerak turun Jalu, cek Aki Ruminta ngitah turun ke anakna anu masih keneh nangtung panceg dina batu karang anu nemprak. Curelat, jeleng, jelegedeg. Aya naon bah? Nah, wakame warang eureun ka abdi geuning bah. Cek Julpikar bari neuteup satu tas aya di handap. Aya jalma jahat anu nyerang ka imah si bibi Jalu. Hayu urang mulang heula we, ayeuna mah bisi kumaonam kayan bibi jeung indung maneh. Hah? Aya jalma jahat? Nah, jalma jahat di mana bah? Nah, atuh abah bet kacolongan geuningan bah. Karu, geus hayu geura urang mulang heula ayeuna mah. Tong wakaloba ngomong Jalu, si ambu keur kapapatenan, hayu mulang heuh. Iya, belesat. Aki Ruminta tuluy ngabelesat dina jurus lengkah 1000. Ninggalkeun Julpikar anu ngadon nyabakan pundukna anu ngadadak muriding. Tapi teu lila, curelat jeleng. Julpikar oge gancang lumpat nyusul Aki Ruminta anu geus jauh ninggalkeun manehna. Gancangna carita harita duanana geus tarepi ka imah Maemi. Di tengah imah kasampak ambu Ruminta masih keneh dina kaayaan ngajehjer kapiuhan keur diubaharan ku Maemi. Sedengkeun Larasati mah teu kungsi dina nandangan tatu. Ukur pipina meureunan ngagurat tapak bedog lawan nyabet kana pipina. Abah, nasaha anu geus ngabalukarkeun ambu jadi kieu teh atuh bah? Saha bah? Laras, bibi, saha ieu anu geus ngalakukeun abah, bi? Julpikar tetelepe bari kekerot nahan amarah. Ih, nyaduka atuh ujang. Ma oge puguh teu apal ieu teh. Maranehna teu wani nyarebutkeun ngaran. Da mimitina mah keukeuh nanyakeun we si abah. Ngamusuhan ka si abah jigana mah. Luka teuing naon sababna mah? Susul mun apal mah saha jalmana. Jeung apal mah tempatna. Saha ieu jalmana? Seak gebro. Teko si cai anu dijieuna tina awi wulung anu aya dina luhur meja ngagebro peupeus ditonjok ku Julpikar jadi meupeus keuyang. Aki Ruminta nempo kitu kadenge cumarita. Sing sabar Jalu, sing sabar. Tong waka kaburu ku nafsu ieu kurang hade kitu teh. Sing tenang we heula, sing tenang, sok tenangkeun. Penting nama ayeuna si ambu bisa pulih deui tina tatu di jerona. Tuh ku si bibi arek diubaran geuningan Jalu, sok sing tenang heula, belang murang maring kitu ngewa. Julpikar teu nyarita deui ukur narik napas panjang. Da kitu Julpikar mah mun aya kakeheul teh tara lila, mun ngomong tara kapapanjangan. Bungah nalika ambu Ruminta katempo pulih deui dibere ramuan khusus ku Maemi. Kari lalanjungna we wungkul anu aya keneh sarta dina waktu anu sarua. Caritakeun juminten sapara kanca harita teh karek nepi
bari mawa Gopur ka Guha Guntur anu pernahna aya di Gunung Gombong. Disusul ku Neneh Sarimana anu sarua karek tepi, laju duanana arasup muru ka jero guha. Kabeneran Nini Jalumpit anu jadi guruna keur teu sahare tas Mujasmedi cenah mah. Nama nah hulu si Ruminta teh. Nah gening bet si Gopur anu dipayang. Nah kunaon eta teh juminten? Nini Jalumpit tumanya semu nyentak. Juminten jeung Neneh Sarimana gancang tungkul. Sieuneun pisan ku guruna anu katempo bangun anu tuluy ambek. Gopur geus leuwih ti heula digolerkeun dina luhur batu nemprak, bari lucir taya lukutan meuni herang katempona eta batu teh. Pok harita Juminten anu ngawanikeun cumarita. Nini Guru, hapunten. Gopur teh eleh jajaten kuma Emi Nini. Nah abad eleh jajaten ku si Emi. Si Ruminta beunang atawa henteu? Kade sia ulah kawasi cadar beureum pinter ngawadul. Eleh ku saurang wanoja pantaranana. Ngaku nama eleh nate ku si Ruminta cenah ditu leumeum pisan. Ayeuna si cadar beureumnya ka mana Nini Guru? Geuning teu aya di dieu. Nya atuh geus mantau deui kita tadi oge. Eraeun dumeh kukula di sindiran bae kita tadi kene gede rahul tuh da si cadar beureum mah. Oh, gitu Nini Guru. Heueuh. Matak teresep boga murid gede rahul teh ulama. Ira deui mah palodaran kumarane sakabeh tah si cadar beureum teh. Eueuh gunana teuing jadi murid dewek oge aslina Nini mah. Muhun siap Nini. Parentah ti Nini naon bae bakal dicumponan ku abdi sadayana Nini. Alus atuh mun kitu mah. Tangtu kudu kitu jadi murid kulama. Jeung eta jawab heula ieu pananya kuring anu tadi. Tarung maneh teh bet bisa aya nu eleh kieu kumaha ieu teh caritanana? Oh, kieu ieu teh Nini salaresna mah. Tarung antara pihak abdi sareng pihak musuh teh meh imbang Nini. Di pihak abdi Gopur teh eleh jajaten kuma Emi. Sedangkan di pihak si Emi mah si Amuru minta eleh ku abdi sabab digempur ku ajian pupul bayu saketi. Malahan mah sanes eta wungkul Nini. Ma Emi katus Silarasati alias Nyai Malaka Bodas oge bakal eleh ku pihak abdi teh. Tapi ngan aneh nalika abdi bade mindo deui narajang. Ujug-ujug aya ucing hideung anu beteungna belang bodas Nini. Nyamber peso balati abdi anu kudu nama keuna nancep kana beheung nama Emi. Jadi jelas nama pihak musuh teh bakal loba jadi korban eleh ku diri abdi. Ngan tapi hanjakal kahalangan ku ucing hideung Nini. Terus ari si Rumintana ka mana? Jeung anakna si Julupikar. Nah teu ngilu tarung jeung maraneh kitu. Ih, da teu aya Nini. Teu nemungkeun diri. Cenah mah nuju teu araya di bumina cenah Nini. Nah kenduger kamarana eta mangkluk peote nya. Nini Jalumpit sirana ungut-unggutan bari ngahuleng jeung mikir. Si Ruminta jeung Julupikar teh keur eueuh di imah Nini. Bener eta teh. Nah bener eueuh di imahna geus dikotek taku maneh. Muhun cenah mah Nini. Kitu da ku abi ge kalebet di pilarian teu aya Nini. Ayeuna aya ucing hideung belang bodas. Lain ucing samanea. Eta ucing teh ceuk ulama euy. Moal pati-pati nulungan jika nama ucing kajajaden kitunya. Sanes ucing samanea. Maksad Nini Guru kumaha kitu eta ucing teh Nini? Bet bisa ngartos kitu? Emang ucing naon numutkeun Nini? Matak ngarti kitu oge.
sabab eta ucing teh geus dilatih sagarupana, dilatih ku bahasa katut ku paripola jelema, dilatih kana kanuragan nyaan beki hebat bae si Ruminta beki kolot teh edas pangartina. Nini Jalumpit secara langsung memang kudu ngaku yen Aki Ruminta memang tambah hebat bae elmuna. Keur kitu kata empok Gopur ngulisik sadar tina kapiuhanana nalika di jalan dibawa mulang. Laju humarenggung nahan kanyeri bari masih ngadeg-deg nirisan maneh. Si Gopur bener-bener ipu geningan tatuna. Tenang Gopur, tenang. Montong gegerungan kitu kawas lain jalu sama Gopur. Aduh, panas tiris tekuat nih. Tekuat, panas nini, ieu nih peot kanyut oge nini. Tulung nini cagerkeun kuring nini. Cek Gopur kitu nate bari selang-seling antara sadar jeung henteu. Teu wudu juminten jeung Neneh Sarimana ngarasa salempang kana kayan Gopur. Nini Jalumpit atuh gancang nyamperkeun ka Gopur. Set tak. Leungeun katuhu Nini Jalumpit mata ngahimpun hawa murni pikeun disalurkeun kana dadana Gopur anu hayang cengkat tapi teu bisa. Set des aduh nyeri nini seueul aduh. Mangsa dampa leungeun katuhu Nini Jalumpit antal kana dadana Gopur. Pangaruh tina kakuatan racun anu bantrok jeung tanaga murnina Nini Jalumpit ngajadikeun ngagero panjang sabaraha kali ngutakeun getih hideung lalambaran. Kulahek Gopur saterusna mah ngulahek teu inget di bumi alam. Teu wudu juminten jeung Neneh Sarimana ngarasa salempang kana kayan Gopur. Neneh Sarimana panasaran pok dumanya kanu jadi guruna. Kumaha ini guru? Kang Gopur kinten-kintena moal naon kitu ieu teh? Bakal pulih deui moal nini? Cek Neneh Sarimana bari neuteup seukeut pinuh ku kahariwang kanu jadi guruna. Juminten oge kadenge nyambungan caritaan Neneh Sarimana. Mohon nini guru, kumaha Kang Gopur teh berkalempreh kitu geuningan nini? Cek juminten nyebutna teh Kang Gopur. Lantaran naon salila ieu teh tiluanana bebarengan ti leutik diasuh ku Nini Jalumpit beda waktu dina mangsa diculikna. Kabeh oge tiluanana teu nyangka mun Gopur, Neneh Sarimana jeung juminten teh dulur sakandung. Tapi marehna teu apaleun nganggap teh kadeungeun-deungeun bae. Malah leuwih ti kitu aya nu matak cilaka. Juminten jeung Neneh Sarimana bat aya rasa ka Gopur ngan masih disidem karek bukti ku perhatian wungkul. Tenang. Si Gopur mah engke oge bakal sadar deui. Tatu di jerona geus pulih barang jeung tadi utah getih. Sarta jeung jalana waktu manehna sare engke bakal hudang deui. Sing tenang, ulah salempang, ulah hariwa. Oh, kitunya nini. Kitu. Tah, ayeuna mah kula rek marentahkeun we ka maraneh duaan. Kira-kira nah bakal sanggup atawa moal ngalaksanakeunana. Mohon nini. Bade masian pancen naon ka abdi teh nini? Mangga geura carioskeun. Mohon nini. Bade masian pancen naon deui? Abdi duaan tangtos ngalaksanakeunana nini. Alus. Ye. Pancen ti diri kula teh nyaeta pikeun maehan si cadar beureum teh euy. Daek nama rek ayeuna langsung syukur. Isuk oge teu nanaon, pageto atuh teu nanaon. Sabab kula mah ieu bener geus teu butuh ku murid model si cadar beureum teh. Tembal Nini Jalumpit anu keukeuh pat keukeuh hayang merenan nyawana si cadar beureum. Tapi kudu ngaliwatan leungeun muridna deui anu sejen.
sabab si cadar berem memang geus teu dibutuhkeun deui ku dirina. Siap Nini, mangga. Mungkin siang bar dilaksanakeun pancen ti Nini ku abdi duaan. Kumaha Neneh? Satuju mungkin urang ngalaksanakeun pancen. Kuring satuju ce. Leuwih gancang leuwih hade. Kitu kayaan di tempatna Nini Jalumpit. Anu saterusna mah marentah murid-muridna anu dipercayana pikeun merenan si cadar beureum. Kacedak kejem jeung telengesna eta Nini Jalumpit teh. Manehna pangna hayang merenan si cadar beureum ku ngaliwatan leungeun dua muridna. Lantaran geus teu butuheun deui ku tanaga si cadar beureum anu dianggapna geus teu guna. Jadi weh kajen dibinasa nitah murid anu lian. Sedengkeun si cadar beureum anu ayeuna bakal dialapati ku nu jadi guruna. Harita manehna teh bangun anu tembus rasa. Kadenge si cadar beureum ngomong sorangan dina jero hatena. Ieu teh kunaon? Hate aing jadi ratu tutunggulan kieu. Na keur mikiran naon atuh aing teh nya? Pedah ngadenge guru aing tadi ngomong sindir sampir kitu. Nya daru masa aing kurang kapake kudu jadi guru teh. Kelehkeun ku tilu jalma eta. Nyaya naon ieu teh hate teu tenang-tenang teuing. Si cadar beureum sakapeung bari narik napas jero. Ngajanteng di buruan imah. Prajurit ikat beureum ngajajar di unggal madhab. Bari nyekel tombak pikeun ngajaga imah bisi anu nyusup deui ka eta patempatan. Pok deui harita si cadar beureum cumarita deui ngomong sorangan. Kieu carana mah aing kudu ningkatkeun kawaspadaan. Ulah nepi ka balangah kieu sabab aing keur teu ngareunah hate ieu teh. Cek si cadar beureum deui laju hut-het ngalatih deui jurus. Tinggalkeun heula kaayaan si cadar beureum. Ayeuna urang samper deui kaayaan Mbah Santa. Anu dua kali ngalaman kasorang eleh jajaten ku pihakna Aki Ruminta. Harita teh Mbah Santa keur aya di imahna Ki Ade sobatna. Umurna hampir sapantaran jeung dirina. Gagal deui Ki Ade euy. Si Dewi Sancaka patalukan Ki Ade sarua teu mampu ngayonan kakuatan si Ruminta katut anakna si Julupikar teh euy. Coba tuh aya cara sejen deui teu Ki pikeun modaran si Ruminta katut anakna. Cek Mbah Santa masih miharep ka Ki Ade ngabantu ka dirina. Ki Ade gancang nembalan. Aya cara mah, loba cara mah. Rek ku cara naon bae oge, kukula bakal dibantu kasusah Andika teh Santa. Ngan aya hiji hal anu matak berat pikeun kula mah teh. Mun kudu ngadu jajaten jeung si Ruminta, kuring teh aya kaberat ieu teh Santa. Lantaran manehanana mah geus lain jalma samanea. Hirupna geus hampir ratusan tahun. Tangtu loba hodam anu ngancik di naragana oge anu nuturkeun. Sabab eta jalma teh memang sakti. Hese neangan pitandingeunana. Dipika gigis ku para jawara katut dukun lepus anu jaraha tindakanana. Jeung tong broning ku bangsa jalema. Dalah ku bangsa siluman silemin oge. Kayaning jin, genderuwo, setan. Hampir loba anu tarakluk ka si Ruminta mah. Kitu ta euy. Sebenarna mah kayan si Ruminta teh hese diperukeunana. Lantaran pangna eta jadi sakti teh baheulana ahli tatapa, ahli tirakat si Ruminta teh. Turunan ti si Buntung jago tutugan cenah mah. Tapi teuingnya teuing bohong eta teh, teuing ukur beja. Kula oge teu pati yakin ku ngeunaan carita eta teh euy. Kartiki euy. Memang nya. Kuring oge kungsi ngadengi ngeunaan eta mah.
nya si Ruminta cenah mah turunan ti si Andi. Ke ayeuna mah kieu we atuh Ki Ade euy. Tibatan berat ka sararea. Kumaha mun onang bae Raden Kusuma Dilaga Raja Alam Jin kawawuhan Ki Ade taya geuning Ki sina hadir ka dieu. Sarta engke penta bantuanana pikeun nyanding kana ragana si Julupika anakna. Kumaha lamun kitu kira-kira na Ki Ade? Nah Ki Ade sanggup nohonan pamenta ti diri kuring atawa moal Ki? Cek Mbah Santa deui miharep Ki Ade bener-bener bisa ngabantu ka dirina kumaha bae carana. Hehehe. Nya ari kitu maka hayang maneh kukuring rek ditedunan pamenta teh. Keun kukuring ditulungan Santa. Ayeuna kuring rek langsung nyambat Raden Kusuma Dilaga ieu. Sina hadir pikeun dipenta bantuanana. Jeung cara bama kene kukuring nangtukeunana nya cara nama. Tembal Ki Ade langsung nyarita arek nyumponan Mbah Santa bunga. Ki Ade harita teh terus asup muru ka kamar khususna. Laju nyeungeut menyan dina parupuyan. Sarta sasajen anu nambru dina nyiru loba rupana. Dimimiti kalapa sasirah, caus sasikat, ati domba ata, udud surutu, cikopi pait jeung amis. Oge rerea deui katambah ku kembang-kembang khususna kembang 7 rupa. Kabeneran harita teh wanci masih keneh peuting. Kayaan ngadadak jadi keung. Nalika kadenge manuk koreak jeung anjing leuweung patembalan ti kajauhan. Dibarengan ku angin ngagelebug dari pisan dina mangsa Ki Ade mapatkeun jang jawokanana. Teu lila jeleg. Ngadadak di hareupeun Ki Ade aya hiji makhluk jangkung badag. Katara beteungna wungkul cueut ka hareup bucitreuk. Ngabadega hareupeun Ki Ade di jero kamar. Sedangkeun huluna mah aya di luhureun suhunan imah. Tetela makhluk anu disebut Raden Sukma Dilaga teh mangrupakeun buta. Awakna jujul hampir 7 meter. Leungeunna ranggoas paranjang baradag sagede baliung. Ari rupana mungguh pikasieun. Sirahna tandukna 2, kawas domba ngarendeng jeung ceulina anu rebing. Buukna rabig bari galing, panona burahay beureum semuhurung, sarta bolotot meh sagede-gede jengkol. Irungna pesek, liangna gede, buluna ronghok kalaluar. Leungeunna panjang jeung baradag meh satata jeung dahan tangkal kalapa. Tur di antara bibirna anu ngambai jeung ableh teh. Oge sihungna anu rangeteng, tembong ngabulai getih, ngacai wae getih teh saban ngomong ngabudah. Ngaya naon Ki Ade? Aya naon pangna nyambat kaula pasti aya pancen ka diri kula Ki Ade. Mangsa cumarita munggu handaruan sorana teh matak peupeus kakendangan mun seug kabeh jalma bisa ngadengi kana eta sora. Nyaritana angger di luareun imah. Jeung eta sora teh kadenge ngan ukur ku Ki Ade wungkul sorangan. Jalma anu pernah naklukeun ka eta buta. Oh, kieu ieu teh Raden. Kuring teh boga sobat. Ngaranna Mbah Santa. Manehna teh keur meunang ka susah. Yang hareupan musuh sakti mandraguna teu bisa kaungkulan pangartina Den. Ari ngaran musuhna si Santa teh saha teh Ki Ade? Ari ngaranna mah
Aki Ruminta katut anakna anu katelah Julfikar Den. Aki Ruminta. Asik dewek bakal adu harapan jeung Aki Ruminta uy. Nah gening bangun anu atok kitu Den. Apal kitu ka eta mangkluk Den. Iyo Ki Ade, kula tangtu apal atuh Ki. Sabab aya sobat kula ti bangsa Enjin taluk kue temangkluk. Tah ari kula lila nyidem kabanasaran. Hayang ngajajal pangarti eta mangkluk Ki. Ngan jakal can diparengkeun wae. Tah ayeuna waktuna jika nama kula ngajajal eta mangkluk. Tapi engke tong ayeuna ngalaksanakeun pancena. Tapi engke we malam Jumat Ki. Eta meni apal kitu kana ngaran waktu di alam manusia geuningan Den. Apal malam Jumat sagarupa geuningan Den. Dewe atuh dilawan Ki. Kumaha bae mun engke malam Jumat kula ngalaksanakeun pancen tia Ki. Nya bae Raden bae. Kumaha dena we? Anu penting mah hasil dina ngalaksanakeun pancena Den. Tapi dina kayaan keur kitu. Waktos nah kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.